Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patupang dangu di tiasa sesarengan di sok sanes mung di Jemantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten urang neraskeun hajar ngomongin ketunda dina dinten kamari jejerna kecelakna cimata panganten karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 67 na. Mudah-mudahan karena iya acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun pangdipur kalbu panggebrahmana himpunan ngomong mitra-mitra sadayana di mana wayana disukulakna disikulukna anu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seberarti yang kolong tinggal waktos yuk urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng mancu dina hapeuna sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana, Bara jeung Neng Dinar dina mobil eueun ngomong. Bara jujur we dina hatena yen ngarasa kesel. Kesel ku hiji kudua. Kesel ku baturan Dinar anu ngaran Sandi jeung Rian. Ngarasa yen Bara teh asa teu dihargaan ngakeranan. Memang harga lain jalma beunghar. Tapi kan teu kudu teu kitu. Sanajan jalma model kumaha oge tetep jalma mah kudu saling harga menghargai kitu cek pikirna. Atunya kitu deui ka Dinar. Harga gitu bisa nyalahkeun. Yen memang eta memang bener kabogoh babaturanna Dinar lain kabogohna Dinar. Jelas-jelas Dinar dina waktu harita anu mere hate tu respon ka babaturanna ngajadikeun Bara ngarasa panas hatena. Kesel. Dinar anu ningali Bara teu loba omong harita panon anu neuteub we ka hareup. Dinar anu ngareretan tidak tadi oge ka Bara teh. Lantukna ngawani-wani ka hareup Dinar harita pok ngomong. Bara. Aya naon Din? Dinar nyuwun gede punten Kang, Kakang. Kunaon? Emang lepat naon Dinar ka Akang? Margi tadi Akang seolah-olah dibaekeun ku Dinar. Teu anu lepat Din. Teu kedah nyuwun punten. Justru Akang kedah nyuwun punten. Nah, bet Akang. Pami Akangna gaduh artos, pami Akangna gaduh modal. Rapi kawas rerencangan Dinar tadi nu namina Sandi sareng Rian nu gagah kasep tangtos sama kejadian sebetas kieu nya. Mulai kajentenan Akang disepelekeun, direndahkeun. Tapi Kang, Akang teu naonkeun ke Dinar. Kunaon Akang kedah naon ka Dinar? Dinar kan teu gaduh lepat ka Akang. Cep Dinar harita jempe. Yakin manehanana sanajan Bara teu nyebutna naon ka manehanana. Pikiran Dinar dina hati leutik Bara pasti ngarasa kesel ka dirina. Sabab ngingetkeun tadi dirina anu asik ngobrol jeung Sandi, babaturan anu geus lila anak teu papanggih waktu baheula manehna di SMA. Papanggih deui ayeuna anu kabeneran masih kena inget. Nu tangtuna Dinar ngarasa atoh tur ngobrol kabangbelasan teu ngingetkeun yen digigireunna teh manehna jeung hiji lalaki anu ngaranna Bara.
Nginget kadinya ret dinar ngaret deui hari teka bara anu keur nyetiran. Bar. Kumaha Din? Pamugi Kang Barat teuing ama ke dinarnya. Dinar nyuwun kedapunten. Dinar rumaos lepat. Tadi tos hari-harikeun Akang. Akang ngartos. Dinar kangen kan? Karena rencana-rencana dinar anu salami ieu tos papisah sakitu lamina teu penak. Sanos Akang ge panginten kitu lah. Tos we teu kada seremutan ieu itu sareng ieuna. Akang ge teu naon. Ceuk bara ceuk bara harita. Jepe atuh dinar harita jempe. Bibir handapna nu digegel. Lantaran ngerasa bingung kudu kumaha ngomongna. Geus yakin dina hate ayeuna kakara ge ulin sakali jeung bara, tapi geus aya kejadian model kieu. Renghap dinar ngarenghap panjang. Asa berat teuing kunaon hatena. Keketegan teu pararuguh. Mobil nyemprung harita anu geus nepi ka daerah Tegalega. Nu saterusna nyuruh ka belah wetan nuju ka Muhammad Ramdan. Sanggeus tepi ke jalan Muhammad Ramdan, bara oge harita ngasupkeun mobil ka imahna dinar anu kabeneran Mang Ujang anu pangmukakeun teh. Dinar harita ngarasa aneh kunaon mobil henteu naon teh kunaon bara henteu nyimpang ka imahna. Kang Bara, kunaon Kakak? Dikadiekeun mobilna. Kan menginten Kang Bara padahal ngusur di ditu. Bios Din. Di dieu ka bumi Kang Bara kan tebih-tebih teuing. Bios Akang mah apa? Kang Mam, kumaha tuh? Dina naon? Din. Cek bara harita nu geus kaluar dari mobil. Dinar anu nangtung. Di hareupeun bara harita neuteub seukeut. Hapunten Akang. Tantos urang ameng dina wengi ayeuna. Tantos panginten Kang Dinar mangaraos ku jiwanya. Justru Dinar mah bingah negeranan. Biasa sareng Akang. Buku ge Dinar panginten antos ngeciwakeun Akang. Nyantos kalarasan ratos wengi oge. Bara-bara mah uhilnya. Uhil Akang. Teu kedah. Turunnya segala rupina. Assalamualaikum. Kang. Dinar harita ngunag nepi kana panto. Bara teu ngareret terus we ngingkig. Waalaikumsalam. Kakak lagi aing ulin sekali. Bara. Dinar harita nu nangtung dina panto gerbang neuteub lalaki anu ngagidig init bari tunggul. Nu saterusna mengkol ka belah katuhu. Asup kana gang les jirim eta lalaki teh geus teu katingali deui. Dinar lalaunan harita nutupkeun panto gerbang bari ngecelakeun Cipanon. Lantaran ngarasa sedih nekaranan jeung asa boga dosa we ka bara. Kajeun dikumahakeun oge asa boga dosa jelas. Gara-gara aya Sandi jeung Rian. Dinar harita saleuleus asup ka jero imah. Mobil oge teu diasup-asupkeun acan kana garasi. Nu antukna mobil teh diasupkeun kana garasi teh ka Mang Ujang nu kabeneran Mang Ujang masih kena aya di dinya. Ningalikeun Dinar tadi jeung Arga atarapi jeung Bara. Dinar harita uluk salam. Assalamualaikum. Cek Dinar harita. Waalaikumsalam. Kadenge indung jeung bapana. Dinar mukakeun panton teu dikunci.
Gede sebalik, Din. Mah, Cek dinar harita beri gek diuk. Bapak na arti harita kerung. Kunahan mah ditekuk gitu. Aya naon? tena naon, Pak? Teh naon tapi siga anu alem. Aya naon? Aya masalah tawa jeung babaturan. Henteu sih, Pak. Yang satunya dina ka kamar heula. Ada susul cucu. Inung bapak na teh malan harita bari neuteuf we ka dinar anu langsung ngingkig teu nunggu jawaban. Red Narnia harita ngareret kanu jadi salakina. Naon, Pak, si Dinar teh? Nya duka. Aya kategenah jiga nama. Cek Ardi harita bari neuteuf kanu jadi pamajikan nata nananya tanah Narnia. Sok rarane budak teh. Cek Narnia harita bari ngoperkeun tipina. Dina meja ketika ngabarak aya sabaraha jenis makanan ringan. Nu tangtu na lain nang menang nyeun si Bibi atau menang nyeun Narnia. Menang di supermarket sok biasa. Narnia sok ulin jeung si Bibi ka supermarket pikeun neangan dahareun we. Sedengkeun Dinar anu asup ke kamar harita gek diuk di sisi ranjang. Dirina ngalange we harita ngarasa jararauh paninengan. Tingku naon atuh. Ya Allah. Kerja aing ulin jeung hiji lalaki saya gangguan segala rupana. Jangan naon-naon aing teh. Nah, bara bakal daikeun deui lamun ulin jeung aing. Menilik ke situasi kawas kieu majigana para oge bakal ngajauhan ka aing Bapak. Cek Dinar harita bari ngusap cipanona anu karasa asa ngayemeng we. Cek Dinar harita rumengha panjang. Dinar ngarasa yen dirina teh kacida pisan pang apes-apesna we meureunan. Pang sial-sial. Babarengan oge salakali jeung lalaki geus aya gangguan ti babaturanana. Saingga anu dimulkeun ku ciwana bara jelas-jelas ku ciwa. Sedengkeun bara anu ngangkig harita balik ka imahna. Geus tepi bara oge langsung we asup ka kamarna. Teu tungkrang-tongkrong debuhan heueuh nongkrongan naon atuh TV eueuh nanaon eueuh. Iwati di kamar we. Bara muka bajuna harita ganti ku kaos. Saterusna bara harita ngagolerkeun awakna dina kasur anu memang geus ipis. Eta kasur teh mah lain kasur busa, tapi kasur teh kasur kapuk nu jaman baheula. Masih kena diparek pake we ku bara. Parupa ieu mah aing yakin Sandi bakal ngundag-ngundag Dinar. Nah aing kudu ngantepkeun Dinar we kitu. Da. Aing kudu mawas diri engko. Saha aing saha Dinar. Germah memang tidak umur oge beda. Status oge beda. Kumaha behna we lah. Atuh lamun Dinar rek milih we nu lain nya mangga. Da aing mah niatna oge rek bebarengan ngantir. Sanajan nya dina hate aing buk nyangkaruk rasa bogoh ka Dinar. Tapi Dinar lain kapal aing. Bara. Aing ge ulah ngarasa asa pede. Asa ulah ngarasa asa GR itu jeung ieuna. Kana daekeun awewe dibawa ulin atawa ngajakan ulin. Lain hartina beureunan bogoh ka aing atawa kumaha. Geus katingali kabuktianana. Cacakan kakaraya baturanana oge dengan aing geus diare-arekeun ku Dinar. Aing ge kudu ngarumasakeun we. Can sholat gini gitu lah. Cek bara harita beri korejat hudang. Seterusnya init kacai, nu kebenaran cai teh di dapur.
Tekung silila bara balik deui ka kamarna. Saterusna nyemer sarung. Bari ngamparkeun sajadah sirahna make kopea. Prak bara harita ngalaksanakeun salat Isya. Para mitra kaum dangu sadayana. Isu kanana Neng Dinar poe Senen anu geus singkil. Lantaran poe Senen poe harita Neng Dinar arek ngamimitian ka kantor. Sanajan encan jadi pegawai tetap nih jadi bapana. Dinar tangtu butuh proses bikin diajar itu jeung yeuna. Sanajan manehna geus lumayan kasebutkeun paham sabab di imahna oge Neng Dinar teh cicing. Sanajan teu ka kantor di imahna oge sok mantuan bapana kita ngerjakeun itu jeung yeuna. Supaya Dinar ngarti tangtuna bapana. Isuk-isuk keneh Neng Dinar harita geus singkil. Inung jeung bapana geus sarua harita sararinggil. Lantaran rek mawa anakna rek dikenal-kenalkeun di kantor. Jeung klien jeung itu jeung ieuna. Sakalian bari aya meeting dina poe hayeuna. Kumaha Din? Geus beres, dangdana. Tos ama. Pah. Cek Dinar harita ngagero nemalan teh kamar. Ayo tuh. Geus beurang ieu geus jam 8. Cek indungna harita. Mah. Dinar harita langsung menerojol keluar bari mawatas. Kahanapna Neng Dinar anu seperti biasa make pakaian anu tertutup. Indung jeung bapana harita neuteup ka Dinar anu beuki gelis wae beuki dieu teh. Dinar oge nu saeutik make make up saeutik ngan teu kandal teuing. Cukup we udak oge dioleskeun saeutik. Nu antukna bapakna jeung Dinar harita nu dua mobil tangtuna. Dinar mah kudu make mobil sorangan. Sedengkeun bapakna mah da sok balik ti heula teh atawa kumaha ka mana-mana. Jadi henteu patunggu-tunggu. Mobil geus ninggalkeun eta pitempatan nyemprung harita nuju ka daerah anu memang di Bepas. Lumayan rada jauh kurang lebih setengah jam beureun daerah Bepas ke belah wetan. Sekitaran daerah Gede Bage tangtuna. Dinar anu memang geus nepi ke perusahaanana. Eta perusahaan teh lumayan. Karyawana ge lumayan loba. Kan kurang ti 200 karyawan. Dinar harita jurut harita turun. Sakabe jalma nu aya di dinya naringalikeun. Yen Dinar anak bos anu memang dina poe harita geus dibejakeun geus aya jadwalna. Yen rek ngamimitian asup gawe. Kadatangan Dinar jeung nu jadi bosna tangtu disambut we para staf ku para karyawan jeung lain sacebahan. Dinar anu memang amis budi murah senyum kajenting kasaha-kasaha oge. Dina poe harita Dinar anu geus mulai asup pok indungna harita bari ngajak Dinar ka hiji ruangan. Dinar. Mah. Dinar. Udah boga ruangan, tuh di itu ruangan atuh. Gimana mah? Iya di dieu. Dinar sanajan eta perusahaan anu jadi bapakna. Dinar oge memang jarang kadinya sekalian kadinya oge Dinar tara ka mana-mana. Jadi teu apa ruangan mana manana. Dinar lamun ka kantornya kantor wae cicing di kantor jeung jadi bapakna atawa jadi indungna. Tara lumeulempangan ka ditu ka dieu. Katut kadahar-dahar wae geus nyaograg di dinya.
Dinar nuturkeun jadi indungna ka salah sahiji ruangan anu memang teu jauh ti ruangan anu jadi indung jeung bapana. Eta ruangan kacida pisan mewahna. Tah Dinar ti mimiti ayeuna Dinar di dieu cicingna. Kumaha? Betaheun? Cocok? Cocok pisan mah. Cek Dinar harita seuri atoheun. Yang kemeh tinggal ditata we aya nu kurang-kurang mah. Tata bener-bener. Tah, ieu laptopna geus siap data-datana segala rupana, tinggal prak we hungkul Dinar ngagaweanan engke. Lamun misalkeun aya nu nanti aya nu minta tanda tangan, ngasasa tanda tangan we ku Dinar, teu kudu nungguan papa sareng mama atawa mamanya. Mah, sabab engke-engkena Dinar geus pasti beureunan bakal nyepeng perusahaan kitu pan. Mah, Cek Dinar harita anu marah mah. yang satu papa, mama jeung papa reka ditu heula nya. Emang mereka mana mah? Papa kebenaran aya meeting. Mama oge sarua aya meeting. Jadi tangke mah meeting dari tangkes ku Dinar meureunnan. Ya, kali-kali dibantuan keman di Dinar oge kudu neangan ngaranna teh asisten. Mohon Pak, mah. Sageus puguh kitu mah hari tak indungna. Balik deui rek nepungan anu jadi salakina di kantorna. Sageus aya di hareupeun, sageus aya di jero kantor ke Narni harita diuk. Dinar jiga nama betaheun di dieu. Ya syukur kapan aya anu dipikahayang teh supaya Dinar betaheun. Ruanganana geus. Enak di ruangan pugu ge. Nya kan mah itu. Bapak arek meeting heula, arek milu jeung bapak atawa arek masing-masing meetingna. Entos atulah. Sekalian apa lah, sekalian jalan metu masing-masing. Nya aya tuh. Rada telat meureunan. Nya bae we. Antukna duanana harita ararinit lantaran geus bebeja ka Dinar oge, bisi aya itu jeung ieuna sabamanehan rek meriting gitu. Dinar anu cicing di kantor harita rurat ceret ka kenca ka katuhur saterusna nangtung. Dinar mukakeun reregan harita. Ningali keluar eta kantor teh lantai 3. Ningali keluar menikot endah nekeranan. Daerah Riung Bandung meningaplak pesawahan oge loba meningaplak nekeranan. Bubuhan di daerah gede bahage. Angin meninga hiliwik asup ka jero kantor sanajan teu make AC oge geus tiis geuna angin nekeranan. Komo lamun dinyalakeun AC-na. Sebetan nekeranan di kantor teh, cocok pisan keur aing. Cek Dinar harita bari neuteub kana janela. Teutepanana harita rarasaan teh Dinar menikot asa kumalayang nekeranan cicing di luhur awan perasaan mah. Lain ku bakat kuluhur da ku lantai 3 ngan pedah teuing ku naon asa betah nekeranan. Ras ingat kana kejadian peuting. Gebeg. Dinar ujung-ujung ngagebeg reuas. Huleng Dinar ngahuleng. Sabab teuing kumaha hatena asa teu bisa mapohokeun bara anu ayeuna ting keur naon. Ting di mana, ting gawe naon atawa keur ka mana bara teh ayeuna. Dinar harita nyepeng HP-na. Saterusna Dinar neangan nomor bara anu memang geus di-save ku manehanana peuting. Katingali nomor bara ngan anu teu make foto. Fotona teh kurang make hayam gambar hayam bodas we fotona teh hungkul. Saterusna eta foto teh pencet. Ningalian sugan we aya gambar bara tapi teh tela eueuh. Lantukna Dinar oge nelepon harita ka bara. Nut. Dinar harita sabaraha kali nelepon ku bara teu diangkat sama sekali. Sedengkeun bara dina waktu harita memang keur aya di kampus. Keur ngadengekeun pelajaran-pelajaran mata kuliah pelajaran ti dosen. Kadenge ku bara oge harita getar dina pingpingna HP-na. Tapi piraku teuing kudu diangkat mah sabab manehanana keur bener-bener ngadengekeun yen dihareup ke oge memang aya dosen. Jadi asa teh sopan. Nu antukna telepon oge diantepkeun we ku bara harita nepi ka sabaraha kali teh beres henteu nelepon deui. Dinar anu nelepon harita kesel.
tur ngahulang kek di upira meja lain muka laptop eta warna-warna tapi manteng we karena banget bara anu kadenge tur kabayang kumanehanana renghap dinar hari tengah renghap panjang ingat kan jadi indungna yen diri natang tu kudu boga asisten aing kudu boga asisten tapi sahanya aduh kuneangan deui mana anu jelas mah kudu bisa dipercaya ku aing jeung pinter dina segala rupana itu ganti aing weh dinar anu mikir saha kudu neangan asisten teh kawas saha pinter nu cerdas keganti dirina neangan asisten teh pikeun dirina bisi riweuh itu jeung ieuna bagian asisten engke nu neruskeun kitu sararea waktu beuki nyerelek ka sore jam 2 dinar anu kakara asup deui ka kantor lantaran memang tadi aya meeting anu tangtuna geus kudu mulai kumanehanana sakali ngalakukeun meeting dinar tetela sararea anu nyaksian dina waktu harita meetingna dinar sanajan ngamimitian dinar tapi memang bener anak bos tetep we anak bos sanajan dinar teu lulusan kuliahan lantaran kapegat ku penyakit kecelakaan tapi cara penyampaianana mempresentasikan naon anu bakal dijieun naon anu bakal diolah di eta perusahaan lugas nakerana geus beres sararea harita keprok ngarasa puas naon anu cikeneh ku dinar dipresentasi merudul sararea harita merudul dinar harita disampeurkeun ku salah sahiji sekretaris bari sakalian pangmawakeun map itu jeung ieuna urut berkas-berkas naon anu tadi dipresentasikan nyata ku dinar keluar tuk 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 cenah sedengkeun di luar harita geus nyampak bapakna jeung nu jadi indungna nu kakarak datang Din terus meeting tentos entos mah sama mana uwi gini kan nya kumaha lancar alhamdulillah pah mah senaos dina rasa deg-degan tapi dina lancar pah alhamdulillah syukur syukur yang satu papa mah arek langsung mulang heula ieu dinar mangke mulangna 4:30 nya pah yang satu mama rek beberes heula ceuk indungna harita ngarasa bunga lantaran aya gaganti manehanana jeung nu jadi bapana nu tangtuna dinar hiji wanoja umur 23 tahun sebutkeun wanoja da memang geus ngarasa kawin tapi geus sanajan geus ngarasa kawin tapi dinar can ngarasakeun naon dina masalah perkawinanana dinar lain nanti parawan lain nya bisa disebutkan gadis memang perawan ya lain lain gadis bukan perawan ya gadis tapi memang perawan ya dah rumah tangga tapi tetep perawan keneh gadis keneh indungna beberes si nanti beberes pikeun mulang jeung jadi bapana dinar anu keur tibah teu kana jadi bapana mimiti wani dinar ayeuna yang hareupan segala permasalahan di perusahaan tangtuna kudu we ulah nepikeun mundur lamun teh mah aya permasalahan itu jeung ieuna di perusahaan di waktu ka waktu dinar teu karasa geus saminggu deui dinar teh gawe di eta tempatan teh ini isuk-isuk balik ke sore sedengkeun di tempat lain nya etana di Jakarta keluarga anu tinggalkeun kujian nu tangtuna bapak jeung keluarga lainna weh adi lanceukna anu teu tarima yen jian geus pernah aya nu naon teh geus maotna sacara aya nu ngabunuh nya tadi ditembak Kepolisian Bandung jeung Resor Bandung jeung Polda Bandung tangtuna Polda Jabar jeung Jakarta harita kerjasama
Dikeneangan saha dalang utamana anu geus ngabunuh Jian. Kaayaan geus ampir aya kana 3 bulana 5 bulana ti kejadian Jian meninggal tapi ka kiwari dihitung-hitung teh geus aya kana 5 bulana kurang hasilna encan puas. Ari cenah informasi mencurigakeun si anu curiga ka si A ka si B tapi nepi ka wayah kiwari teh keluarga Jian encan mangihan. Kepolisian oge masih lir ibarat buntu tuh bisa mangihan. Tangtu cek polisi memang ieu jalma teh geus profesional dina masalah nu kieu. Sanajan peluru harita dibawa nu kapanggih tina awakna Jian nu tangtuna we meureunna dipariksa itu jeung ieuna. Jenis peluru naonna itu jeung ieuna. Pistol naon nu digunakeun memang geus kapanggih. Tapi anu nemakna tangtu lain hal mudah pikeun manggihanana. Sabab anu nemak oke tangtuna meureunan mung lamun kudu kapanggih mah nyieun cara lain we reka perdaya itu jeung ieuna supaya teu kapanggih. Kacaturkeun di hiji imah tilu lante. Hiji wanoja anu katinggal diceurik nyaeta namina Sisil. Sisil disaprak ngadenge yen Jian teh geus eueuh nanaonan. Sisil teu ngarepkeun Jian maot. Ngarepkeunana Sisil teh ngawarah ka Jian. Misahkeun Jian anu rek kawin jeung Dinar, gadis Bandung. Tapi nu antukna naon? Lantaran Jian dipegat tur titah turun. Jian oge meunang lamun masalah tarung mah. Tapi ari marasah urusan pistol mah dah heuh. Eueuh nu jaga eueuh nu kumaha ari urusan pistol mah. Tetep we Jian KO ari ku pistol. Lamun tarung mah Jian oge panan geus jelas meunang ari ku tarung. Sisil anu ceurik terus-terusan. Berang peuting ceurik. Mantukna Sisil oge siga nu gelo buk acak-acakan awak begang itu jeung ieuna mikiran Jian anu geus leungit. Anu geus teu nyaho deui ka mana ceuk pikirna Sisil. Jian anu memang geus maot anu geus mau balik deui ka alam dunya. Tapi eta teh Sisil tangtu teu narima. Anton anu jadi lanceukna ngarasa karunya oge kana jadi adina. Tapi dalah di kumaha lamun Sisil nepi kageun kaluar ti imah sok sieun Sisil ngacaprak tagis katingali Sisil teh memang sigah-sigah anu rada kurang. Nina nana Jian Kang di mana Kang teh? Idih. La 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 la. Cek Sisil harita beri serungar sengir teu pararugu. Kadang-kadang ceurik gegetret kana sirah segala rupa nu teuing aya kutuan teuing henteu. Wanoja geulis anu jangkung tina baheula demplon itu jeung ieuna. Anu ngagoda sempet kadian kajian ngan hanya kaljian teu kagoda. Lantaran pikiran Jian masih keneh sadar tur ingat ka Dinar. Sanajan ribuan cara digunakeun pikeun ngajebak Jian, tapi Jian anu memang lingas tur teu kajebak ku Sisil. Ayeuna manikot kacida pisan ngakhawatirkeunana. Beungeut anu nyonyos buuk anu cerwing. Sajroning 4 bulan Sisil mimiti parahna. Mani kadang-kadang Sisil teh di mana jurna we. Kadang-kadang make cai mineral, nu make botol leutik oge mani we manehna mah. Tataranjang di tengah imah. Sedangkeun Anton ningali adi kawas kitu ngarakaca katena. Sisil. Ret Sisil harita ngareret. Sarenge harita Sisil ngarenge. Ya kuda pelang. Sisil harita neuteuk.
Anton ngadeukeutan. Sil. Sil. Bade tuang. Sil bade mam. Sisil ngahulang. Cerucut cipanona ngarucut. Anton anu netep ka Sisil harita. Pok ngomong. Sil. Yuk ditu yuk, calik yuk. Cek Anton harita bari ngaganeng awakna Sisil. Sisil anu merjel harita. Awas awas Kadi di dia Cek Anton harita. Sedengkeun panto kabeh oge dijaga. Ulah nebigakeun Sisil teh keluar. Bahaya ke Anton lamun nepi ka Sisil keluar terus ngomongkeun itu jeung ieu. Sabab jalma anu teu sadar geus tangtu bakal ngabejakeun naon we kalakuan manehanana anu geus nyahoeun. Mantak kayan Sisil kawas kitu teh jelas kareleban kujian nu nepi ka lalaki nu nepi ka bogoh. Titah dipaling, titah dibawa ke Jakarta. Nadon dipaehan nyata kudu jalanan ceukna sabab lanceukna anu ngabogakeun dendam kesumat. Lantaran jian segala rupa anak menang, tender teh jian wae nu menang, sedangkan manehna eleh we jeung eleh. Tidinya Anton anu ngabogaan perusahaan sarua gedena jeung jian akhirna asa boga kesempatan dititah ku jadi adina kawas kitu teh. Nuntaskeun segala amarahna, ngagunakeun cara-cara anu memang kotor. Ngabunuh sasama, ngabunuh jalma anu memang saingan dina bidang usaha. Oge ngabalaskeun nyeri hati nu jadi adina lantaran ditinggalkeun kawin ku jian. Ingat kadinya Anton ret harita ngareret ka Sisil anu keur sameluk we harita. Teu ngomong sakemek oge dina kursi. Ningali bitis anu geus katingali leutikna keranan. Beungeut geulis teu katingali kageulisanana beukeut endah teh geus katingalina ayeuna mah jiga permen karet anu geus diledek-ledek nu saterusna ditapelkeun kana tangkal mahoni. Sil, akang minta dihampura Sil. Cek Anton. Sedengkeun Sisil teu ngareret saeutik-eutik acan. Celak cipanonna ngacelak. Dina pikiran Sisil nu aya teh beungeutna jian we anu kabayang. Orejat, Sisil ngorejat. Anton harita neuteub. Jian. Jian. Cek Sisil harita. Bari meureumkeun panonna, bari eueuh cipanonan ki cerikna teh. Anton harita nyarane ngagelegedaikeun awakna ka tukang, kacida bingungna kudu kumaha ngubaran Sisil. Boga niat Anton oge rek dibawa ke rumah sakit jiwa. Ngan nya kitu teh. Rumah sakit jiwa teh sok aya pemeriksaan itu jeung ieuna. Kadang-kadang sok aya polisi itu jeung ieuna. Sok sieun we Sisil nyaritakeun itu jeung ieuna. Atuh Anton teh ngarengkog. Lantaran manehana oge nya ge boga dosa, ngaran-ngaran manusia mah tetep we hayang salamet, ulah kapanggih. Nu maok ulah kapanggih maokna, nu ngabunuh ulah kapanggih ngabunuhna. Waktu beuki nyerelek. Kantor polisi anu memang manggihan bukti-bukti anu konkret tangtu. Anu ngarah kahiji jalma. Jadi tangtuna nu dipariksa ku ke polisi teh saha sabab baturna jian. Nu tangtuna nu ditanya teh nya keluargana Dinar, kasup Dinar sorangan. Sama meh init ngomong naon nu karekam dina pikiran Dinar dibejakeun ku Dinar tangtuna sebagai istri korban. Dibejakeun eueuh nu ditetek ku Dinar sabrak init dituliskeun harita ku polisi bari direkam. Sakabeh timiti kejadian itu jeung ieuna teu ditutup-tutupan ku keluargana Dinar.
ku Ardi atau ku Dinar sorangan. Alhasil segala rupa omongan Dinar, omongan terjadi inung bapak nah hari tadi kumpulkan ku polisi pikeun bukti engke ngarahna ka mana. Ya kitu deui keluargana jian getang tu we dipenta keterangan saha jeung saha dekeutna lamun lalaki jeung saha lalakina lamun boga perusahaan mana nu jadi klienna itu jeung ieu tang tu kabeh oge diieukeun sabab didinya cenah cek polisi ieu motifna motif dendam gitu. Motif dendam lain perampokan lain itu jeung ieuna jigana anu geus direncanakeun cek polisi gitu. Sararea harita reuh pasti kitukeun teh kasup papanajian. Sabab cek pikir manehanana jian jalma hade, jalma bageur anu teu boga musuh ka ditu ka dieu tapi memang ngaran-ngaran usaha. Kajian urang teu boga musuh ke batur masalah ngamusuhan komo lamun urang sukses. Urang nu sukses batur nu paehna. Basababna teka lamun teka udah kesuksesanana bakal mikir bebeakan kumaha carana nu antukna kagele mobil. Tak kade. Terus meuli sepeda. Ngalenger kepiuhan. Teu boga duit yang meuli. Polisi anu memang sigap. Nu tangtuna make cara-cara kepolisian we. Neangan penjahat sakumaha lila puluhan tahun cek paribasana polisi sanggup neanganana tur manggihanana. Sanajan waktu anu memang anu lila seperti Sisil Anton jeung sabalat-balat anu geus ngarasa yen Anton teh kanyahokeun sabab geus eueuh kabar-kabarna masalah kejadian. Tapi ujug-ujug aya nu datang ka imah saurang jalma anu majarkeun teh cenah tukang paket atuh puguh we Anton bingung sabab manehna teu ngarasa pesan paket. Anton harita neuteup ka tukang paket. Punten Pak. Mereka saya teh salarasna paket teh. Mereka Pak Anton Pak. Mohon abdi Pak Anton mah. Emang pada naon Pak? Ieu teh salarasna mah abdi sanes paket di alat-alat elektronik itu jeung ieu. Kan salarasna mah abdi teh di Telkom Pak. Abdi teh di telepon. Oh, maksudna ya itu aya nu bade digentos dina telepon teh. Bade digentos. Punten. Tiasa lebat. Oh, mangga Pak. Bade digentos naon ieu teh? Ya. Anu tangtos anu terang mah ieu mah di pihak telepon Pak. Oh, kitu nya mangga tuh. Sabar urang Pak. Aya tiluan Pak. Ayo. Eta tukang anu disebutkeun cek anak buahna tukang paket teh lain tukang paket. Ngan pera bajuna memang anu siga tukang paket. Tapi piraku tukang paket abring-abringan tiluan pan. Araraneh jeung jalmana teh jaranggung badak. Sanggeus asup ka jero imah eta jalma nu tiluan teh harita tumpat tempok kana kabel itu jeung ieuna. Bari panonna katingali meneleng ka hiji wanoja anu keur diuk we dina kursi harita. Saurangna harita ngadeuketan ka tara awewe. Tapi henteu neuteup ka Sisil nu ditempok ku manehna nyetang kabel. Tapi sanajan kitu eta tukang anu tiluan teh siga anu ngarti naon anu kajadian. Lantaran geus boga data teh pok salah seorangna harita ngomong. Pak Anton? Mohon Pak. Ari Bapak kenal ka Pahanggar? Ka Pahanggar? Mohon. Pahanggar mana nya Pak? Anu gaduh perusahaan Mukti. Oh, aya hubunganan Pak? Bapak kenal ka ieu? Eta polisi nemongkeun foto. Foto siapa? Kebeg. Anton harita sanggeus nitenan eta foto. Ka tidak bisa nriwas tur piasna. Sabab eta foto teh merupakan foto jian. Henteu kenal Pak. Angkat tangan.
dari kepolisian. Cek polisi harita. Anda saya tangkap. Salah saya apa, Pak? Nanti di kantor. Sisil anu neuteup harita beri sungar cengir. Ih. Saterusna polisi harita ngadeukeutan ka Sisil. Mbak. Mbak tahu ini foto siapa? Sisil harita kerung beri neueup ke polisi. Nu gelo ditanya. Tapi aya kana foto mah da apal. Kang Jian. Kang Jian. Kang Jian, Pak. Cek Sisil harita beri neueup. Betul. Ieu namina Jian. Jian. Di mana Jiannya? Cek Sisil. Jian make jeung geus maot. Ditembak genep kali. Terang nemakna. Itu. Atuh puguh we. Anton nu jadi lanceukna. Harita langsung ngomong. Sisil. Tong ngomong sembarangan. Nuduh-nuduh. Pajarkeun nya deui. Pak. Ieu mah jalmi teu sadar, Pak. Jalmi gelo ieu teh bener ieu. Rai teh, Pak. Punadi teh. Cek Anton harita meni lancangna kerana norwelongnya terus mati. Diam kamu. Cek polisi harita nyentak jep atau jantung jep. Bawa. Cek komandana harita. Atuh antukna Anton dibawa. Segala ruangan digeledah itu jeung ieu. Alhasil di imah Anton teh manggih segala rupa barang. Polisi nu tadina tiluan teh dak dumadak dengan aya genepanana. Kabeh anak buahna Anton oge geus pangheulana diringkus we di luar. Anton keluar teh anak buahna geus baru rintil we bari ngagaloler. Lantaran geus diamankeun ke polisi. Sakolepat keluarga Anton dibawa iwati Sisil anu dibawa ka rumah sakit jiwa. Sisil nu tangtuna rek minta pertanggungjawaban nangkena. Lamun geus cager ngan dicagerkeun heula manya teuing arek minta pertanyaan-pertanyaan kanu gelo mah kapan teu meunang. Khusus kanu normal we. Gitu. Korupsi rek ditanyaan pura-pura gering tak ulah. Ulah ditanya keun sapaena gitu. Rumah sakit. Antukna keluarga anak Jian poh di Bandung atanapi di Jakarta oke diberi nyaho gembong nak anu pernah ngabunuh Jian tegis kabeunang nyatana Anton. Sisil mangrupakeun adina Anton anu memang mika bogoh mika resep ka Jian tur nitah nyulik Jian lain titah ngabunuh tapi tetela Anton boga motif lain. Anton teh saingan dina bidang usaha jeung Jian nu antukna Jian ditembak kalayan ngababi buta. Ayeuna Anton kudu nanggung jawabkeun perbuatanana. Anton dipenjara saumur hirup lantaran kasebutkeun aya sababaraha pasal anu memang dilemparkeun ka Anton. Pembunuhan, perencanaan jeung sajabahanna. Palamitra kaum dangu sadaya. Di Bandung Neng Dinar pamajikanana Jian almarhum. Anu ngarasa bungah lantaran tetela geus dikabaran yen anu ngabunuh salakina teh geus kapengeh tur geus ditewak geus diamankeun geus dibawa ka kantor polisi. Ngarasa kaget oge keur Neng Dinar sabab teu nyangka aya sangkut pautna
jeung hiji jalma anu memang pernah nelpon ka dirina nyatana Sisil ngaranna. Dinar harita anu langsung we nyamperkeun kana jadi kolotna. Anu keur darariuk. Mah, Pak, Kumaha Dinar? teh ningan anu otak dina segala rupa teh. Sisil anu pantas telepon ka Dinar waktu kepungkur, Pak. Nya, tapi kan bae. Kepolisian ayeuna geus nanganan tina segala rupana. Eta jalma cenah awe nu ngaran Sisil oge. Sanajan memang terlibat tapi ayeuna teu di can nanaon, can diproses sabab manehanana memang gering. Maksudna Nya, jadi kalau leban kujian wantukna manehna ayeuna sebutkeun gelo. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, awatos cepatnya. Nya, ningali karena kitu nama. Tapi tingkah laku nama teu ngawatos keun bae. Sagala rupa ayeuna geus kaalaman ku manehanana. Jalma mah melak bonteng pasti buahna ge bakal jadi bonteng. Melak cabe buahna bakal melak cabe, bakal jadi cabe. Gitu. Sagala oge tangtu kumaha pepelakan. Kumaha amal-amalan. Ayeuna anu ngabunuh nyatana Sisil jeung lanceukna cenah. Oge jeung balad-baladna. Kabeh geus diamankeun ke polisi. Samalah Anton mah di penjara seumur hidup cenah. Pak, mungkin ningali kitu nama. Ini karunya anak keranan tapi ningali kakak jemenana. Yes. Yang geus we aya Dinar. Dinar ayeuna geus kudu jongjon. Pamikiran itu jeung ieuna keun di jalan maman nanti kamari kurang sadeg dengan teu pararuguh teh ayeuna geus kapanggih geuningan geus dibawa ke rumah sakit anu geus dibawa ka kepolisian geus dipenjara. Nu tangtuna cenah ngadenge masa umur hirup cenah keur anu ngabunuhna. Da teh mah benang sabaraha pasal cenah kitu. Asup lapis berpas anu teh pasar berlapis cenah kitu. Antukna sararea harita sanajan ngadenge Sisil urut anu mengkahayang kajian kelo rasa sedih oge tapi dan teu kitu meureunnan eta geus sesuai we jeung amal perbuatanna di waktu ka waktu Neng Dinar jeung sakeluarga beuki bener wae maksudna beuki awakna beuki sehat wae Neng Dinar oge nu terus-terusan we init isuk balik sore nyatana di kantor ayeuna geus aya kana sababaraha bulanna di kantor salama sababaraha bulan aya kana 2 bulanna Dinar anu memang hayang pisan papanggih jeung bara tapi hese pisan bara di teangan di telepon teu aktif itu jeung ieuna Dinar oge geus cop bara moal daekeun di bebarengan jeung manehanana lantaran kuciwa sawaktu dina waktu harita didago di rumah makan aya nyelekna we dina batin Dinar anu teu bisa mopohokeun ka bara hiji jajaka ngora budak anu kasep kalempereng koneng cek paribasana anu masih kene kagambar dina dirina imutna irungna sukuna anu jebrag ture romeheun masih inget we Dinar anu aya di kantor hari tengah hulang biraga menang Dinar ayeuna nu geus boga sekretaris mangrupakeun babaturanana we eta sekretaris neh ngaranna Salsa. Salsa. Wah, nyadin, naon? Cek Salsa harita bari nyampeurkeun. Dinar jeung Salsa teh babaturan keur baheula SMA. Salsa anu memang rana di sarua. Boga budak hiji Salsa. Salakina anu ninggalkeun Salsa mah henteu maot teu ditembak. Salakina we biasa anu sok ngaco. Hayang deui cenah. Lantaran Salsa geus boga anak, sok sieun kumaha-kumaha jadi neangan deui nu parawan gitu. Salsa nyampeurkeun mojang geulis urang Bandung. Rana anak hiji.
Ah, ayo naon Din? Hmm, tah, hmm, ari Salsa sok papanggih jeung Sandi. Sandi? Sandi mana ieu teh? Teh si Sandi baturan urang baheula saya mah sok baong teh geuning baheula ketua OSIS baheula mah. Oh, si Sandi eta nu sok jeung si Rian wae nu sok ngamusik. Nya, emang kunaon? Hmm, henteu saya teh pernah papanggih ti heula di Dago. Sakeur bebarengan jeung lalakinya jeung baturan lah. Infeksi Sandi teh perilaku teh menikot keselin geura ieu. Emang kunaon kitu? Nya si Sandi teh jeung ngahina-hina segala rupa ka baturan saya, untung baturan saya na oge sabar teu nyeuntinakan itu jeung ieuna. Lamun nyeuntinakan itu jeung ieuna mah geus pasti bakal pramek tah si Sandi teh da. Awakna ge cangkung bada kitu baturan saya mah. Maksudna baturan teh kabogoh atau kumaha? Can seperti bukuhan sih. Nah terus ayeuna kumaha hubungan kamu? Hubungan saya teh jeung babaturan teh nya jeung anu ngaranna Bara teh tapi ka ayeuna cenah teuing kumaha. Saya pernah datang ke imahna oge Bara eueuh. Maksudna eueuh teh eueuh di mana? Nya eueuh di mana? Terus tara katingali deui we. Terus biasana sok ngabahas oge eueuh deui. Har ka mana atuh nya? Eta sugan kamu ngomong naon? Dan justru eta teu ditelepon oge aktif tapi tara diangkat. Oh, meureunnan ku ciwa sugan mah ka si Andi Sandi meureun. Nya puguh pikiran saya ge pasti ku ciwa meureunnan. Kan masa pertama papanggih teh nya saya di rumah sabar atuh diantepkeun we ku saya teh. Sakala ngobrol jeung Sandi pada saat kan datang ka dinya teh jeung Bara. Ih, nya tuh bener kitu menyeri hati sugan mah. Nya tuh kumaha nya tuh. Ya sabar bari nu ikhtiar. Ari Sandina memang sebenarnya orang mana gitu. Ya saudara orang dinya sih sebenarnya mah orang Bogor. Cuman Nina memang di dinya gitu. Ya kan ini Nina. Geus boga sasaha. Atuh kumaha atuh. Dina lah di tengah ulang. Salsa oge teu bisa milih solusi naon. Kur bisa ngejawab gitu we hungkul tapi henteu nepi ka solusina kudu kumaha mah teu bisa manehna. Waktu anu beuki nyerelek. Dinar harita kira-kira jam 4 anu geus beberes. Biasa balik teh sok 4:30. Tapi dina waktu harita mah Dinar rek balik barang keneh. Rek nyimpang heula ka apotek aya beulieun obat itu jeung ieu. Sedengkeun Salsa masuk nepi ka tepat we 4:30. Lantaran Dinar mah kasebutkeun bos manehna. Rek balik wayah kumaha ge mah anu nyarek cek paribasana. Rek pagawean beres teu beres ge rek naon aya sekretaris atawa asisten pribadi. Utang tuna eta bagana. Tapi kan teu kitu Dinar tetep we profesional gawe. Nepi kan 4:30 lamun kecuali lamun aya nu penting-penting. Dinar anu ngajalankeun mobil harita nyewuk ini ke kota Bandung. Balik nyata ke jalan Muhammad Ramdan. Di perjalanan Dinar nyimpang heula ka toko apotek lantaran aya beulieun. Geus meuli obat-obatan anu dipika butuhna. Dinar oge asup di kana mobil. Dinar ngajalankeun mobil lalaunan nepi kana stopan. Dinar ningalian jalma-jalma anu di dinya anu halangan jalan tangtuna. Mayoritas teh motor dina sore harita. Dinar harita kacirabisan kagetna barang ningali seberang belah ditu teh aya motor Honda anu memang ditumpakan ku lalaki anu geus dikenalna nyaeta na Bara. Cek Dinar harita tapi da teu bisa kumaha. Sarua-rua eureun beda Dinar belah dieuna stopanana. Sedengkeun Bara mah belah ditu ngan katingali ku Dinar sabab Dinar cicing panghareupna.
Jajaka anu dipikat cinta nanya tenak bara anu ayeuna geus katingali modis nekeranan pakaianana nu gagah nyoren kantong siga budak kuliahan kitu cek pikir Dinar. Tekung sirila stopan langsung biru ngan sebrung-sebrung we motor jeung mobil harita balap paheula. Dinar anu ningali bara tinggeus ka mana ngilesna sakolebat. Duh, Bang Bara. Duh, aing kudu balik ke imah. Kerek ditangga ditu. Cek Dinar anu boga pikiran rek neang bara. Lantaran geus katingali aya, nu tangtuna pasti bakal balik gitu. Sabab saarah. Dinar nu antukna ngajalankeun mobil gagancangan, sanggeus nepi ka imah. Dinar langsung we asup ka kamarna, cucul-cucul pikeun itu pikeun ieu. Anu tekung sirila Dinar harita balik deui. Sup kana mobilna deui. Dinar munurkeun mobil, sedengkeun indungna harita ngunag keluar, Dinar anu geus ningali geus nyemprung ke belah wetan. Ih, si Dinar rek ka mana cenah budak teh? Non salin hongkong ngadon ini teh. Cek jadi indungna harita jengkel kana jadi anak. Sedengkeun Dinar ka gang anu biasa teh ya. Rag mobilna harita dieureunkeun. Dinar harita ngajugrugkeun mobil. Saterusna jurut turun Dinar harita lempang kana gang. Ranggok ka imahna bara. Tetela. Manuk-manukna acan, biasa nama manuk bara tengah gara rantung. Dinar harita ngajanteng bari ngegel bibir hanapna. Kang Baracan datang geuningan. Daguan Ih, kunaonnya? Tapi kunaon deui meuni? Asa sararepieun jeung barahala deui. Sigana teu dicicingan imah teh. Cek Dinar harita bari lempang lalaunan. Nu saterusna mukakeun gerbang. Eta gerbang teh katingali diselotkeun ti jero ngan pada teh dikunci. Dinar ngawadi-wani karep harita muka eta gerbang leutik nu semet dada janggungna oge. Panto atau beusi nu geus karatan. Ket kadenge kat ngegeritna eta besi teh. Panto teh. Dinar asup harita ka pekarangan. Urat teret ka kenca ka katuh. Kaayaan di imah teh da waktu manehna ti heula ka dinya mah sanajan nya rada sorean. Rada peuting. Katingali bersih, nyaman, tapi ayeuna mah katingali meuni baralana kadanan nandakeun ieu imah teh teu eusian. Sabab katingali jukut oge katingali aya di hareup teh. Lamun aya jelema mah geus tangtu bakal aya nu nyabut meureun aya jukut kitu mah. Aneh. Bara ka mana nya? Cek Dinar harita. Dinar ngahuleng sajongjongan. Manehna ngarasa negah tena sabab teu pangih jeung bara. Sanggeus aya kana setengah jamna Dinar harita di dinya diuk malahan. Dina kursi bari jeung beletuk oge ta kursi teh da liwet tara didiukan. Ngantukna Dinar oge langsung hudang cengkat. Keluar nyelotkeun deui panto ka pager. Bari jeung leuleusna keranan nuju kana mobilna. Sanggeus aya naik kana mobil harita Dinar lain maju-majukeun mobil. Karod ngahulang miraga meneng mikiran di mana sebenarnya Dinar. Atanapi di mana sebenarnya Arga. Katingali rentang-rentang aya nu datang kalinya bapak-bapak anu ngadorong sepeda. Dinar buru-buru harita keluar tina mobil sabab eta jalma teh katingali rek asup kana. Punten Pak, ngawagel. Oh, mun aya naon geulis. Punten Pak, bade naroskeun. Ari Pamuda anu di nomor 57. Namina teh sapa? Pamuda anu di bumi kosong. Pak. Eta teh namina teh sahanya da teu aya nu terang namina mah tapi da sok dipanggil mah aya Jack, saha we kitu da teh. Emang kunaon kitu Neng? Namanya abdi teh ka dinya tapi teu aya Pak. Tos aya kana hampir 2 sasi eta teh. Mun tos hampir aya 2 sasi. Da teh duka ka mana da? Henteu di dieu deui Pak. Tara ningali biasana sok aya keluar gitu nyenak motor atanapi
sok damel ngakutan sampah. Tapi dan teu ayeuna mah teu aya puguh ge duka ka mana, duka uih di ka Bogor da panggil da Ibu Ramana makan kawitna ti Bogor teteh. Oh, pantes teh aya, Pak. Mun tos teu aya matak di dieu ngan duka ayeuna duka ka mana tah. Cobi atuh